أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Saya jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh? Wiridan paranti sugih. Wiridan paranti sugih. Siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih. Dasar wali numerena wali. Dibere wiridanana paranti datang ke Allah. Ya bae wiridkeun. Naon wiridana? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wiridnya ieu nya. Engke sugih-sugih engke bakalna. Sabaraha kiai sapetingna? 1000. Ba amat 1000, sabare baca 1000. Dibaca kunyana 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus dibaca kunyana saeuting 1000 salila 113 poe. Mun dibikeun ka urang dieu olab. Asana moal kuat urang dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an liyaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate. Begitu rada lain deui teu hayang kana dunya. Nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya. Teu hayang teh teu hayang sama sekali. Bebeja deui ka kiaina kiai. Kula kuari mah teu hayang ge sabarna makana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe. Kula bogoh jasa ka awewe. Lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup. Eueuh deui harepan teh ewal teh eta. Oh jadi sia bogoh jasa. Ye. Wiridkeun nya. Naon? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta keneh. Eta deui emang wiridana. Ngau ulah omong. Sia mah dibere wiridan si kos kitu. Ayo geus. Tujukeun Gus ya. Tujukeun bismillahirrahmanirrahim. Amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in. Tak. Geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doa. Dak dumadak nyana teh hampang awak. Begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah. Hiber aing anu nembak moal cek kena ieu. Ieu mah pluk datang ke Mekah. Datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah. Terus tawaf. Keur tawaf awewe teh awewe anu kunyade dipake ka hayang aya keur tawaf deui. Iya oranganan. Tumpuan hatiku ada di sini cekeun. Jangan langsung tawaf. Beres tawaf teh beres tawaf ngobrol. Neng ayeuna neng ieu bisa ka dieu kumaha? Bisa ka dieu kula mah wiridan. Tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu. Wiridanna naon? Innama amruhu idza rasaina yaqul. Hai kakak, sarua. Aing ge wiridan eta. Ieu wiridan bisa jadi kuas kieu ka hiji. Nomor kadua na ieu nomor kadua. Apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridanana eta sarua tah dibere idama amru idza rasain ayu kalakum fayakun deui. Jadi kakak teh pan bogoh ka neng di titangga wiridana eta pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridan eta aju geus ieu kudu kumaha tuh
jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe. Nomor kadua kuari berubah bogona ka Allah. Jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan. Aing ge sarua. Cek nya sia di hareupeun aing so amat. Aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia, bogohna ka Allah. Oh haraj asapan eta wiridan. Nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah Pak jadi resep ka Allah. Masya Allah. Oh hara. Gas cerita manehanana langsung bae ibadah sanggeus ibadah balik ieu mah cerita lain orang Indonesia, cerita orang Baghdad. Barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia aja geus aya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji kasiangan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona deuk nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jero nama kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sireum si Soledat aya sireum ge ka dieu hajut si Soledat ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledat cek heuh aing ge sarua rapih jasa kacaritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang didelek ku salakina beda bangetna jeung tadi beurang mah ku lesang-lesang teuing barang didelek di kamar bopeng bolode bopeng ieu mah beak ieu mah buak bopeng bopeng kabeh we sabeget bopeng bolode deus go gede cinggir cek nya teh salah teh si dedegan aing ye ja tadi mah ku geulis teh ya ieu bopeng langsung pamajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampurannya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu pati ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampurannya bungaheun jasa tah pamajikanana berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek pamajikanana beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang ti keur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak cek nya keur ieu mah teu ngadadak aju kieu kakak ieu masyaallah cek nya teh geus kieu meureun ti Gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan masal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleutan heueuh bah nyana rada kurang deuleu ti keur ieu apa anyar pas kawin be bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ke boga anak 1 2 3 4 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan geus loba nah
nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tatadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat solihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah. Ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit, ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga. Ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa teh santri kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore asana ye saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ka Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahoeun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh lamun kula urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali itu babari mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua tah mah kok kitu bang emi pindingan. Ya Allah ya Rabbi Karim eta nomor hiji. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus teh manehanana bisa ngaji pohara jasa nya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di korelet di dieu di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis hese di Mesir mah gareulis jelema nyahona geulis lain dedeulean kula ieu bae nu kolot ya Noel deui pan nya ilu ka Mesir Noel kieu geulis amat berarti dedeuleana abnormal terlalu ay kolot haju neuleun geulis papan blon teh mah berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa Masya Allah mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan setrum 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 tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun we teu perkawinan dibawa ka imah babaturanna ngomong eta saha pamajikannya sia teu salah deuleu lain si aing mah hoka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat lain sut-sut situ aing mah nanya eta kunaon sih kusit aing boga pamajikan jore kahareupna 10-20 tahun kahareup bakal berahasia tinggi dah rahasia naon ye deleukeun ku sia ge deleukeun sia boga pamajikan geulis aing boga pamajikan jore tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istimewa coba buktikeun bener bae 10 tahun 20 tahun hiji anak kabeh jara di kiai. Nomor kedua karangan-karanganana loba jasa
nyana ngomong berkat pamajikan jore aing bisa ngarang kitab sebab aing teu betah di kamar jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pamajikan hapek ceknya mending ngarang aing jadi iya teh cenah boga anak eta mah di bujeng enggalna bae ceknya kucek geus beres tuh aing teh kuari itu rahasiana barang 20-30 tahun kapanggih deui jeung babaturanana ari eta kitab anu dur toko kitab karangan sa alhamdulillah karangan Simkuring ai itu anak anu nyeun pasantren di atuh di ditu eta anak kaula alhamdulillah masyaallah rahasiana naon sih eta bisa boga anak jadi di kiai haju karangan loba rahasiana pamajikan jore jadi aing teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah neule irung ya irung kos kitu mata kos gitu aju iya sungut jebleh gitu pan nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar pake iya ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing jore tuh nu mantak di jero kateungeunah aya rahmat Allah geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu ye anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali aing tungtung nama ka pamajikan teu bogoh jadi wali henteu urang mah rugi 12 tungtung nama nu jelas mah disadari ku Gusti Allah disadari ku urang nah ieu maksudna kumaha hate urang lamun geus bersih neuleuna naon bakal akur neuleu kasep ciptaan Allah neuleu geulis ciptaan Allah neuleu jore ciptaan Allah neuleu kumaha bage ciptaan Allah urang bersihkeun ge hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah pake dumadeheus ka Gusti Allah abe urang ibadah mantep ka Gusti Allah urang geus jelas masjid mah teh kurang bersih maningan ngabersihan hate urang yu urang babarengan di mana kiai ngabersihan hate moal aya di sakolahan mah ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pesantren salafi ai kitu pondok pesantren modern salah teu salah sama sekali jang perbandingan mah jeung kemajuan negara tetap kudu aya pondok pesantren modern ketika urang endek nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusanana pasti kembali ke pesantren salaf endek kumaha bae ge kurang kumaha kimu pasir nyana di jurusan hukum ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salafi di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren gurukula didinya manehanana eureun jadi hakimna kurang kumaha hebatna manehanana kunaon endek ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta udah boga guru bahasa Inggris baheula kungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah haju dipicen teh bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji doang I love you doang hiji doang eta mah teu dileungit-leungit kan antum asal anu geus I love you say eta mah eta teu dileungit teh mah nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pesantren nyaritakeun tentang ibadah kunyana ditinggalkeun profesi nyana sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung nyana eureun kabeh ge kembalina tetep ka pesantren salaf teu jore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endek ka Allah tetep ka pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ke alam akhirat sebab di henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon ta harta dibere gagah pake naon ta gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae kawin jeung nu teu bogoh ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajana ngan nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allahna mun urang dikawinkeun kabeneran teu bogoh teruskeun kula boga dongeng hiji deui aya santri abah kawinlah jeung hiji awewe nang kolot teu bogoh barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot akhirnya diteruskeun santri loba
kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa abah pan geus eueuh lah cek nyana ja guru geus eueuh ieu lah aing teu kawin deui lah cek cenah neangan deui nu herang aing nu bogoh ieu aing teu bogoh masalahna teu bogoh padahal mah anakan terus aing neangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu itu na ditolak acak-acakan rumah tangga pikirannya na aing bisa nyeun pondok pesantren babari lah aing jeung nu bogoh manggeunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acakan datang ka kuari santri eueuh ngaji nu nuturkeun eueuh pamajikan itu geus maot kuari teh rahasiahan tanya anu mentak ulah naon kitu ngaranna bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hate makan hati kuari mah mendingan boga pamajikan orang Lampung galak geulis galak atawa orang Brebes hideung ngan bager mending mana coba mending mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya geulis tapi galak ai orang Brebes nya hideung nya beke tapi bager mending mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja ese kajian kuku wage gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu pengajian nomor kahiji tasyakur bahwa masjid ieu geus rampung sakieu ayana istilah di zaman Pak Harto mah ieu gunting pita atawa walimatul waqiroh alhamdulillahirabbil alamin pencet knopna ngiung lain nguing emang biasanya nguing pan lantaran aya duit golkaran nyiung selesai guntingna geus teu kudu make gunting ya guntingna geus saper gunting besi atuh kudu make arit ge cukup ya mah geus ai ban Pak Harto mah make guntingna gunting emas beres acara guntingna dibikeun ka Pak Harto kan mantep ai kuari mah make gunting aja dibikeun ka kula jangan naon gunting kos kitu ieu teu kudu geus alhamdulillah nomor kedua ingat bahwa Kangjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yakni masjid berarti masjid perlambang secara zahirna bentuk masjid horenganan secara batinna jang menuju wusul ilallah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kadi emang teu kagambar kalakuan orang tuh kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduhu gambarkeun di jero hati iyalah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azwal tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus aing mah moal beres nomor kaopat ayakunal hamilahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah mah kos kitu leumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawe jablay bae ku aing kadang Cikupak suka panggil sia eta kok sia mah kuari henteu tuh kuari teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pan dagang limbah kuku mah ge ku aing kabeuli kuari
teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tamah nu kos kitu mah ngaranna rarangsadan lain tobat tamah nu kos kitu mah Aisyah kieu maksud membuat jablay bae aing pan nyaho beus kieu mah kalerti kidul kok wari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh itu kumaha eta ge lain tobat tamah nu kos kitu mah tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram dan teu hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede orang Mesir teu hayang aing mah geus kajen hayang nu hideung jadi orang negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang menang ridho Allah aing tobat ka hayang eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ku urang si Sarini katanya Ji, caknya lumayan. Oke, we ya. Masih kena di toilan kene mah goblok teman tuh kos gitu. Tobat teu opat karak hatta itu. Jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Wali deui tobat. Aduh nyeri. Wah, sakampung nyaut kabeh. Aduh tobat deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tamah kos kitu mah aduh eta mantep tamah ngaranna tobat sambal sebentar lada heuhah giliran we jengkol deui ngadahar deui bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka annaka tarah wa illam takum tarah ka annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat gitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna
apa aya aturanana nu menang di deule jeung nu teu menang di deule ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deule kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh ka deule eta pan haram di deule teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deule jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deule diarep jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur ka deule gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna ka deule bebeulahna pada eta ngaran nang tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai saan rek deule nah si hade mata si hade ceuli kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah zahirna di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kuari urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggal aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah jenazah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar teh loba kene geus kana ditu loba kene aduh namun teu pidato mah tuh heseng ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan kayak gitu ya Allah masya Allah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudnya iya ti mah bersyariat we boga anak pamajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ke satrek alhamdulillah aya 10 juta
alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun teu mawa duit teu bisa imah nginjem kadanan menta tah aya di aing kakarak eta bae katarima 10 juta bawa los Gus cak pemajikanana teh atau cak anakna pak kok dikasih aja ya atuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh boga keyakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah na berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarak peristian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak dipeting barang udang poek dekacai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan tisa negarana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ibentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asih amin peuheur pahit rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes kita nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kena tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti
kulantaran abdi lengah asanu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku teh cili nu abdi padahal mah kan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh itu diaku jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunnan cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang paling ngecerik ceurik aja ku bisa kurang ceurik sedih anak kelomaan ada kelebaran itu bukan duit makanya ngikeren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana semua nu kitu dijengcerikan goblok karena nah urang mah cerik teh kitu eta kurang aja cerik karung di bawah batur mah bagian di bawah ku batur rame itu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang teh pernah ciri-ciri satu rahat gara-gara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli nasihat meureunnan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi tapi Gusti bahkan maha hampura
tataan kurang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala meureuneunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag ini nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya anu sunah nu wajib? Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres anu mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu nah yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah abdi dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan nu sasahana ya mah geus ditobatan we Gusti abdi ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik dia menjadi polisi lain cerik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam udah siap lagi saya goblok dikira eureuna meureun teu budak iraha tobatna sok tobat atta ibunda masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bila lipi walam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tah eta urang teh ngaji teh teh kos kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali
jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang yang kita teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya tapi indah itu baheulanya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ngomong nyebut mamah ngomong nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy hei ka dieu sak pamajikan emang aya naon heuy ye pa heuy cak mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sabenerna mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana ge neangan kakak deh ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon ka kula mah geus ridho ya sabarang ti gede geus nyaho eta ku kakak emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya cerajak dukun teh jadi mah lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui tah saya hampura itu di hampura ku neng geus masalah tah ku lagi hampura deh kak emang naon gitu aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak lok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak besi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaeun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong kitu jantung mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah kuari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura
ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu beureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakas saha kadua gaplok kitu ge hampura tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta urang tampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih kumaha mek tesen harita kakak hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan mau datang ka ihsan geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah bari ngaroko bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina makan orang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan kukula seperti eta sok gerage ata ibu natarobati urang supaya kasalalorga ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jam 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mah ning tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita mah bari ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktekin dan mandi tawan teh oge kieu salat dan bagus sholawat istighfar ieu mah kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromong isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah saya ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadeurina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarkan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu kada sabar urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah
baca sholawat istighfar kuari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa ngegeser karesepna bakal ngegeser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngegeser karesep kana dunia teu pati pasti ka akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke me ku Gusti Allah ngageser sorak jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga mah jelema nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah minna tuh tobat masih dibere kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah ini menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu amal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan pun dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo dek kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh pan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat dijakeun nah hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian urang kan nyao ganyang emang kumaha gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok teu kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu ngan moal aya lah
kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Pajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan ieu. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta geng can jelas. Iya mah keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu, ulang ngeunah ngeunahnya. Ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Nah, teu nyaho keneh bae resep jeung nu bodoh kieu ieu. Ya itu kan kudu tobatan. Kurang jadi lurah di camat nulain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-eureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah. Deuk kumaha? Hayang ka sorga mah. Ngementek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun teh dunia tobatan geura numbantak diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asa ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan eta salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya nggak boleh nih kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya Bapak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi Masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm nah jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helmnya nggak punya ntar saya beliin polisi sorga aja saya ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin nih pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah oleh helm Grab
jadi polisi di surgaeun ya Allah ya Rabb. Hebat eta polisi. Ya anu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini nggak boleh bertiga. Pas saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga dah polisi. Jangan laporan kula ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi da moal aju nama ka dieu bae bebejan. Aja sia kumaha ku polisi teh diamankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba urang lamun endek mah jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman itu salah ya sebenarnya jadi polisi, ya di tentara, pek bae asal nu bener. Asal nu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang teh ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukumna pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang kuari urusan tolak. Kuari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Ta eta salah hakim, ulah dipake. Ketika cak hakim 3 berarti bainna bari kubro. Pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana 3 jadi hiji balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah ieu 3 kok jadi hiji? Ye teu bisa ngitung meureun teh mah hakim. Bejakeun ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui. Anak angkat mah darahna darah batur. Anak angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun lawe bisa dikawin. Kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake. Sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah. Tuh kan gila sok datang sok ke hakim sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya teu sesuai jeung aturan agama deuk nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin
eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taarud antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka pantu. Tinggal kituna doa. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh pukul makan ditelaah kayak iya aing ge bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa menanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka nyana nu narima kecuali punya ditarima bae mah tadi bilikeun deui tuh masalah tah mah kos tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara ham geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih ka nu nyieun dunya tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah, dengan kutak-katik urusan nafsu urang, didinyalah letakna kesalahan urang. Atuh geus bae dunyana nangieun Allah, diaturna ku Allah, make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Teu kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Teu kan? Kelantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bae kuari deui da kabari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar disorot kakarak make stempel di dia make penang cet jadi make penang lain sepeda bae di penangan. Urusan ke rumah sakit baik kuari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunanan beusi ayat nu terjangkit beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong lamun aya jaminan di dituna ngan keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan keluar di urusan mana ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona kuari bisa tepaham ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik gorenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan
anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan. Nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis corona ku akut ilah jadi pembahasan timbulkan suuzon dah teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bae jeung susu tarolol nya asli aing mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah Masya Allah ya si budak HP datang ke wasiat kudu dibawa ke kuburan teu nyawana naon keur carita nah lantak atau terus unggal negara dikendalikan gitu kabelah itu nah insyaallah alam gara dage politik itu Gusti Allah Pak ngeri urang tobat geus lah urang ya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakit at-taibun at-taibun al-abidun utararobat do bener tobat natur anu ibadah anu ibadah natian wal mukhlisuna ibadata lillah anu ibadah nate bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititaku Allah atuh wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap ke Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh kasa ka aing jeung Allah ti ka Allah lempengkeun geurage naon bae lempeng ka Allah ialah tanda nu bakal menang surga. Dua katilu alhamiduna wallahu alam shawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.